gitu kan ngan abdi meureun gaduh emutan teh kieu abdi profesi na kieu gitu sok tarabauan nu kumaha malah kamari mah diheureuyan cenah mah kudu ka abdi ari kira-kira musingkeun aing mah embung cing teh kitu loba keneh nu teu musingkeun ge larat gitu abdi teh kan kitu padahapun adi nelpon kan ari abdi mah sok katantang gitu jadi katantang teh kieu moal ge dikirim ku Allah jelema ka dieu namun urangna teh dibere ka mampu gitu kan tenang tapi sok katantang gitu kan gitu mudah-mudahan we aya perobihan amin gitu ayeuna mah ulah mikirkeun kumaha keun sina ngaji ulah kumaha sakolana ke gampang urusan kitu mah musing batur gitu bogeun ijazah jadi presiden lah musing ulah sok dieueuh gitu tak gitu kira-kira gitu tak gitu